Sanggeus karumpul, pok anjeunna sasauran mangrupa wasiat. Engke lamun ama maot, omat ulah dikuburkeun di puseur nagara Bones. Tapi ama hoyong dipalidkeun make rakit. Tah, lamun eta rakit geus eureun, pek jasad ama kurebkeun. Salian teh eta nagara rek dipasrahkeun ka anak ama anu panggedena. Sasakala Cileut eureun jeung pamengpeuk. Zaman baheula, waktu Kayan Santang mulih ngalalana, anjeunna kedah ngaislamkeun Pulau Jawa. Saparantos tamat ngaislamkeun, nya akhirna ngadegkeun hiji nagara nu tempatna di Nunung Nagara. Jalaran seueur rakyatna, nagara eta teh dibagi 3 bagian. Nyaeta nu kahiji nagara Pakuan nu tempatna di Gunung Nagara. Kadua nagara Dayeuh-Handap nu aya di palebahan Cisompet ayeuna. Anu katilu nagara Bones. Nagara Bones diwariskeun ka putrana nyaeta Gesan Ulun Surya Diningrat. Wilayahna nyaeta ti mimiti Lembur Bojong terus ka palih kidul Jalan Darmaga atawa Tambak Baya. Desa Pamengpeuk ayeuna mah. Kakulonna dugi ka Walungan Cikarang, Kampung Cieurik, jalan ka Ciklet. Rakyat nagara Bones kawilang ayem tentrem. Gemah ripah repeh rapih buncir leuit. Sabab nagarana kawilang subur makmur. Patempatan jeung pasawahan es tuning hejo lembok. Caina curcor anu salawasna nyayan tatanen garapan rakyat Bones. Ari sumber caina nyaeta hiji walungan anu dingaranan Cimandala Kasih. Ayeuna mah dingaranan Cipalebu. Ari anu janten mantra kamakmuran jenenganana Sidorang anu mingpin Leuit Salawe Jajar. Pangna disebut Leuit Salawe Jajar nyaeta hiji tarekah eta nagara sangkan rakyatna teu kakurangan kudahareun di mana datang usum pacaklik atawa sarwa walurat. Kukituna sabagian tina kakayaan tina eta nagara anu mangrupa bahan kadaharan pokok nyaeta pare disimpen dina hiji wangunan nu disebut leuit. Eta leuit teh lobana salawe jajar atawa jajar atawa 25 jajar. Dina tiap jajarna jumlahna teu kurang ti salawe. Prabu Gesan Ulun kagungan putra 3. Ti istrina anu jenenganana Nyi Dewi Lenggang Kencana. Putra anu kahiji Arba Wisesa, anu kadua Sangga Buana, anu katilu Bratakusuma. Dina hiji waktu Prabu Gesan Ulun ngumpulkeun putra-putrana katut para punggawa. Sanggeus karumpul, pok anjeunna sasauran mangrupa wasiat. Engke lamun ama maot, omat ulah dikuburkeun di puseur nagara Bones. Tapi ama hoyong dipalidkeun make rakit. Tah, lamun eta rakit geus eureun, pek jasad ama kurebkeun. Salian teh eta nagara rek dipasrahkeun ka anak ama anu panggedena.
kacaturkeun telami anjeunna masihan wasiat. Teras ngantunkeun alam dunya. Atuh Arba Wisesa ngumpulkeun para ponggawa kanggo ngadamel rakit. Geus kitu ubiag we maranehna sacabak-sacabakna pada giat gotong royong ngadamel rakit kanggo nyumponan kapalai Ramana teh. Gancangna carita rakit geus rengse. Ayeuna para putra geusan ulun parantos siap ngiringkeun jasad Ramana. Para ponggawa tos siap nyandak pakakas sapuratina. Tetalangke deui jasad Prabu Gesan Ulun teh ditumpangkeun kana rakit diserangan ku kukusan. Satuluyna mah rakit teh dipalidkeun ka Gulanjeng walungan Cimandala Kasih. Ari walungan Cimandala Kasih teh meulah kota Nagara Bones. Asana mah ngocorna ka belah kulon anu berasna ka Kampung Nangoh. Ayeuna mah palebah pom bensin. Turut tong aneh mun di pasawahan jeung tanah pertanian daerah Nangoh masih keneh rea emel. Di Nangoh teh terus ngulon ngaliwatan kubang pabuaran anu berasna mah tepung jeung wahangan Cilaut Eureun ayeuna kalawan ngamuara di Santolo. Rakit nu eusina jasad Prabu Gesan Ulun teh diangkleungkeun ka walungan Cimandala Kasih bari terus dituturkeun ku para putrana katut ponggawa karajaan bari mapay-mapay sisi walungan. Saparantos dugi ka Curugan Cai Laut Sayang Gelang eta rakit teh ngarandeg padahal teu kahalangan naon. Atuh Arba Wisesa salaku putra nu panggerina nyandak kasimpulan yen Prabu Gesan Ulun teh hoyong dimakamkeun di lebah dinya. Tetalangke anjeunna ngempelkeun para ponggawa kanggo ngadamel kuburan di tonggoheun eta curug. Nyaeta digedengeun Masjid Celak. Para ponggawa langsung cuhcih nyieun kaluar. Saparantos rengse jasad Prabu Gesan Ulun dikurebkeun di dinya. Geus ngurebkeun mah rombongan baralik deui ka Nagara Bones kanggo nepangan ingkang ibu di Puseur Daya. Ceuk ujaring carita, rakit nu dianggo kukus atawa malidkeun jasad teh nyangsang dina hiji karang. Kumagi kitu karang-karang nu aya di belah kulon atawa nu dipentas disebut karang kukus. Atuh wahangan nu dipake malidkeun teh dingaranan Cilaut Eureun. Sabab harita bet eureun rakitna kalawan teu kamana. Sedengkeun ngaran Cilaut Eureun oge masih dipake ti mimiti walungan terus ka muara tug nepi ka lautna dingaranan Cilaut Eureun. Tah di Cilaut Eureun ieu ngarupikeun tempat panyangcangna kapal sareng balabuhna kapal pamayang. Ti mimiti dikantunkeun ku Prabu Gesan Ulun. Nagara Bones dipimpin ku Arba Wisesa kalawan pinuh katentraman gemah ripah loh jinawi. Kacarioskeun dina hiji wengi Arba Wisesa ngimpen yen makam Ramana kakeueum ku Cai Cimandala Kasih. Ku sabab eta Arba Wisesa kagungan maksad kanggo ngalihkeun walungan Cimandala Kasih ku cara meungpeuk eta walungan. Nya tiwangkid harita Arba Wisesa ngaprakeun warja balad supaya nyukcuk walungan. Bring rombongan ngabring mapai-mapai walungan Cimandala Kasih. Terus kahilir dugi ka pelabuhan Jalan Cikoneng ayeuna, rombongan terus ngalandeg. Pok Arba Wisesa sasauran. Di dieu sigana mah nu pantes pikeun mengkolkeun ieu walungan teh. Sabab tuh kalebah wetan mah arahna hantar. Sok ayeuna gerak cokot batuan baradag urang peungpeuk ieu walungan teh. Tetalangke para ponggawa Nagara Bones arancup ka wahangan pikeun neangan batu baradag teh terus dipake meungpeuk atuh walungan oge geus miti mengkol ka wetan.
Keur nyampurnakeun maksudna Arba Wisesa nitah ka Ponggawa pikeun neangan batu nupang badagna. Teu hese neangan da di walungan teh si Ponggawa nu manggihan dititah neundeun eta batu di luhureun batu-batu nu dipake muntut. Ku kadigjayaan nu dipimilikna. Arba Wisesa mapatkeun jampe pamakena bari neneda ka pangeran batu gede anu nyongclot teh didedetkeun atuh salah tumpukan batu anu liangan teh jadi kapeungpeuk pisan. Sanggeus kitu Arba Wisesa ngaguratkeun iteukna nepi ka Cikaso. Dadak sakala walungan Cimandala Kasih teh nurutkeun gurat iteukna. Bari cai ngocorna siga caah deng-deng ngaguldag badag. Atuh teu saeutik. Para Ponggawa nu lalabuh bari ti kalabuh. Ku sabab kitu eta walungan nu anyar teh disebutna Cipalabuh. Tah ku ayeuna kajadian eta. Wilayahna kaum kaler di ngaranan Batu Pameungpeuk. Jeung Nagara Bones oge robah ngaran jadi Pameungpeuk. Sedengkeun cai wahangan nu hasil dipengkolkeun di ngaranan Cipalabuh. Ari wahangan asalna tepung jeung wahangan Cimandala Kasih di ngaranan Cileut Eureun. Kitu carita nu patatalepa sumebar di rakyat Pakidolan ngeunaan asal muasal Cileut Eureun jeung Pameungpeuk. Cag sakitu heula palargi sadayana hatur nuhun tina paratosanna. Insyaallah urang tepang deui dina sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramios.